Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abdi Andre Muhammad Jikri di kelas 11 MIPA 6. Sim kuring di dia bade dugikeun biantara anu jijerna. Hirup sehat di tahun 2020. Langkung cipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu atos maparin nikmat sareng kesehatan kanggo urang sadayana. Puji sinareng syukur, sholawat sinareng salam mugia ngocor ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, tur ka urang sadaya selaku umatna anu taat kana ajaranna. Kesehatan teh merupakan penting kanggo tubuh urang. Karena kan tubuh urang sehat bisa jauh ti penyakit atau virus. Contohna tahun ayeuna penyakit atau virus anu ngalanda kabeh negara eta virus corona. Virus corona teh aya sabab arang teu sehat kanu tubuh arang sorangan. Sagala di imam sigana teh arang mam sasoton anu mestina ku arang teh di imam. Contohna mam beurit, kalawar, oray, atau anu lain. Anu di agama Islam dianjurkeunna ulah dikenakan haram, tapi jigana di kota Wuhan anu asal muasalna virus ieu aya teh mendominasi teh rakyatna teu kepercayaan, jadi taya larangan gitunya bade mam naon-naon oge. Nah, arang mah contoh nu kitu. Arang kudu tiasa makan mam atau tuang anu bergizi, anu sehat kanggo tubuh arang. Nah, jadi arang henteu katimpa penyakit atau virus anu bisa ngarugikeun diri arang sorangan. Anu saena arang kudu tiasa ngajaga kesehatan itu tubuh arang ku cara tuang anu bergizi, terus membersihkan diri dan cara mandi segala teh, terus cuci tangan. Soalnya ini terus aya protokol kanggo arang ngalawan virus ieu. Nyata cara pencegahan virus ieu teh dengan cara cuci tangan tadi teh, terus makan yang bergizi, berjemur, pakai masker amun keluar ti imah, jeung langsung kudu langsung teh bawa hand sanitizer segala teh mun bade keluar ti imah ame aman. Jadi nu penting nama inti nama kieu arang kudu tiasa ngajaga kesehatan arurang. Tong segala di imam, tong segala dimasukkeun ka tubuh arurang. Jadi arang aman, jauh ti namina penyakit. Amun arang jauh ti penyakit kan enak. Jadi bebas teu aya sakit-sakitan, jadi biasa bisa menghirup udara segar di luar, itu di jero bumi wae. Soalnya kan sakit mah pasti timbul. Soalnya kan ayana juga geus aya kudu new normal terus biasa seperti semula deui. Anu baheulana kieu terus pas kamari-kamari teh ulah, soalnya kan misalkan baheulana teh usuk riungan kumpul barang. Nah, pas kamari-kamari mah teu tiasa soalna dilarang teh tah. Tapi ayeuna geus ka new normal atau tiasa. Jadi arurang tiasa ngalakukeun pekerjaan atau anu semestinya orang dilakukan di waktu baheula. Intina mah arang kudu tiasa ngajaga pola hidup arurang, tong segala naon anu dimam supaya tubuh orang sehat, jauh di luar penyakit. Begitu baik nu kusim kuring tiasa disampaikan ka anjeun sadayana. Punten diri aya kesalahan atau kelupatan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.